Areta mampir gambaran umur urang teh nyaeta keur makanan ubeurit beras jeung ubeurit teuleung. Ubeurit beras berarti poe urang, ubeurit teuleung berarti poe putih. Urang dicokotan ku beurang jeung ubeurit umur urang. Nah, naon ari madu teh gambaran bijak loba jelema ugen nanting bukan nikmatan dunia akhirnya pokok karena mawan anu akhirnya langsung diterus dari karena memang kata nanti sebagai nanti di bulan pentingnya orang sholat ilmu nya kalau ayat keterangan ketika zaman anu dawang sholat ilmu kekayaan sholat ilmu maut nak syahidan maut syahid asyik surga teh tanpa hijaban. Ketika orang ayeuna Senin Gusti, Senin Bayu nanti badai kaos teh urang suka niat ngaji. Jadi ketika orang maut dina dinten Rebo, urang masih kene kekayaan sholat ilmu sabab urang geus nganiatan, geus ngajar merek ngaji dina engke malam Senin. Jadi urang putus dina niat sholat ilmu. Dapat kita usaha dengan para jamaah insya Allah.